Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kepin. Mangga urang keureuh, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum. Nyangakeun. Banjir getih di mumunggang pasir. Hiasana Superman. Mari teh kanca parantos dugika sabat kitu ceurik Arya nincak taneuh heat cedak dampal sukuna aya mah gempur ke gemplong. Bah jaeni ngagerungna beuki lambat bari badana langsung ngagulitik teu beda we ti baligo murag. Duit kadinya nya kanca mangga urang lajengkeun. Kanca dangu nuker waktu tadi sakitu kukubukna teh majarkeun kajeun ngababatang di pakalangan ari geus karasa uyah tarasina mah teburung hatena sakaligus ngoyopos peot ari gurinjal ari banyang we bah jayani ngacir teu sirikna di babaranting geus pogo Madrawi mah ti tadi keneh oge geus eueuh di tempatna lantaran ari kulisik saduloh lilir tina kapehanana. Ari dareg-dareg we manehna lumpat ti paparetot. Sieun digenjot. Puguh manehna ngarumasahkeun geus boga dosa. Tadi teh ngabongohan nenggor sirah saduloh. Atur nuhun adi. Saduloh kontan nganuhunkeun ka Arya. Nyebutna oge adi da puguh umurna sahandapeunana. Sanes naon margina tuh nu mawi salira lilibutan sareng manehna teh Kang. Arya kalah nanyakeun. Sok padahal manehna teh geus nyaho. Eta teh ngan sakadar salah sangka. Duka tuh adi teu pupuguh da ka Akang teh ujug-ujug ngajak ribut we. Kesalahan manehna teh Kang. Ayeuna mah langgung sae Akang nyumput we lah di nubuni margi sakadap deui oge tangtos ka dieu teh bakal aya nu datang sabios lah bade ku abdi we di siang hareupanana. Akang mah teu prayogi pipilueun margi ieu mah urusan kuring pribadi. Arya saterusna nitah nyingkah ka saduloh sanajan bari teu ngarti saeutik oge saduloh teu baha sarta teu ngalobakeun ditatanya kojengkang we manehna kanu bala bari hate mah lain deui ngarasa bungangangna lantaran pamikirna geus tangtu Arya teh bakal bisa dijieun batur pikeun yang hareupan anggana. Mangga-mangga wawasena geus kanyahoan sakitu hebatna tingkat pangabisana jelas aya di saluhureun manehanana. Kanca dangu sadayana waktu Madrawi ngarongheap ka Padepokan kasampak teh nu di imah keur ngariung di tepas sedengkeun Bah Laduni keur gogoleran di tengah imah. Harita teh kakara
reureuh mentas ngagemleng Surabonang. Bari haru-hareho pok bae Madrawi bebeja ka Surabonang. Yen budak ngora nu kapanggih ku Widarba teh ya ayeuna keur patutunggalan jeung Mbah Jaeni. Maksud mah Sutajaya dek ngabalenyang indit. Ku kitu teh mah ngarasa penasaran hayang nyaho saha-sahana. Ngan Mbah Laduni kaburu ngurunyung ti jero langsung ngahulag ka Sutajaya. Teu kudu indit sorangan, Suta. Kapan cenah ger dising harepan ku Jaeni. Ke tunggu heula, kumaha hasilna? Namung nu diharapkeun teh da abdi saurna teh Pak Guru. Nya cenah kitu. Boh, ti heula ceuk Widarba, boh ayeuna ceuk Mardawi. Ranaon atuh pasualanana, Ki Suta? Kaula mah can ngarti bener-bener. Mbah Laduni kalah ka terus nalengteng. Teu ngaraskeun kanu geus teu sabar. Numawi abdi oge poekeun Pak Guru. Bawiraos mah teu gaduh gantar kakaitan. Ari sanes sareng si Tirtaguna atanepi si Anggana mah. Kitu oge da. Sanes soal abdi pribadi. Oh, eta sugan baheula-heula. Ki Suta ngabogaan musuh. Saemut mah teu aya Pak Guru. Can kungsi riributan. Nya kantos pamiri ributan mah. Namung da moal nimbulkeun pasualan anu unek-unek. Sapertos nu nganggap satu kebuyutan. Bener atuh matak teu kaharti ieu mah. Mbah Laduni bari terus ngahulang. Ieu margina numawi abdi teh hoyong enggal terang we. Nah saha manehna teh? Kakara oge Mbah Laduni engap deuk nyarita. Mbah Jaeni kaburu ngagurutuk manten haruah hareho. Bari kaayaan beungeutna lain deui beungepna. Harejo getih hubungan. Ai. Kumaha bejana Mbah Jaeni? Mbah Laduni nanyana sewot. Cilaka Bah. Cilaka. Mbah Jaeni can bisa nyarita bener. Amekan anak nyelak. Cilaka kumaha? Lain andika teh. Mbah Laduni teu kebat nyaritana. Abot pisan Bah. Leres manehna teh. Nangtang ka Pasuta. Nu sanes mah teu kenging ilupiung saurna teh. Ayeuna aya keneh di ditu. Tangtos Bah. Da sanggemna nu dipiharepkeunana teh mung Pasuta saurang. Coba tuh sampeurkeun heula ka ditu Ki Suta. Mbah Laduni bari ngareret ka Sutajaya. Teu diparentah oge. Puguh kitu pisan kahayangna. Teu talangke deui balecat we Sutajaya kaluar ti padepokan. Langsung ngajugjug tempat nu tadi kungsi dicaritakeun ku Madrawi. Priyogi ku abdi dibantu Pak Guru. Surabonang nyarita ka Mbah Laduni. Maksudna mah hayang mere bantuan kadulur sapaguruanana. Mulawaka keun we Ki Suta mah. Sok salah darima. Ngan lamun ngamplang perlu ke kurang diteang. Kanca dangu. Sedengkeun Sutajaya sakoteap oge geus nepi kanu dituju. Bener we. Kasampak teh Arya masih keneh ngajega dina tempatna. Keur ngadago lawan. Sedengkeun salulah ngadempes we di nu bala. Tapi manehna bisa nyerangkeun jelas naker. Andika nu perlu ka kaula teh. Sutajaya sanggeusna aya di hareupeun Arya ngagentak nanyakeun bari neuteub seukeut naker.
memang teu salah. Lamun bener mah Andika nu ngaran Sutajaya. Arya ngajawabna tandes. Memang kaula nu ngaranna Sutajaya. Tapi kaula mah sama sakali teu wauh ka Andika. Tangtu. Tapi ari kaula mah nyaho. Sabab eta cirina dina tarang Andika. Kitu nya. Jadi naon nu dimaksud ku Andika pangna merlukeun diri kaula. Dek nagih hutang. Hutang naon? Hutang pati Sutajaya. Rumasa Andika geus mateni papada kaula. Maehan keke. Montong sangeunana nyarita teh baraya. Sutajaya nyentak. Sebut we ngaran kaula si Arya. Antara kaula jeung Andika mah taya tatali kabarayaan. Nu aya ukur tali satru kabuyutan. Mangkelanan Arya. Maehan teh geus maehan saha? Maling kudu karana bukti, jinah kudu karana layan. Coba buktikeun. Saha nu geus dipateni ku kaula teh? Nya ayeuna mah moal aya bukti anu bakal bisa dijieun saksi Suta. Lantaran waktuna geus kacida pisan jauhna. Ngan hate Andika tangtu ngaku. Yen kira-kira geus aya 10 tahun ka tukang. Andika geus kungsi ngalakukeun rajapati ka hiji lalaki di Cigalontang. Nincake kaula tacan ka daerah eta teh. Kudu mungkir Suta. Ayeuna mah Andika daek teu daek kudu narima balitungan kaula. Kelanan. Nah saha Andika teh atuh anu sabenerna. Teu perlu nyaho Suta. Tapi cukup kaula nerangkeun ngaran. Si Arya nu deuk nagih hutang ka anjeun. Ari padumukan teu perlu nyaho. Atuh lamun dibuktikeun ayeuna kaula di dieu kudu ngarandapan ngababatang. Nya karimicieun we ka jungkrang. Jadi keukeuh nya Andika teh deuk ngarah pati ka kaula. Geus teu kudu disebutkeun 2 kali Suta. Tapi lamun sakirana Andika jejerih ku pati, meunang nyelang balik heula pikeun mau batur. Setan sia. Ulah boro-boro pantar sia. Ku bubuyut sia oge. Aing cadu mundur sasiku haram ngejat salengkah. Sutajaya ayeuna mah kaudal amarahna. Sarta tanta parah deui ngan sabrut we manehna ngagempurkeun jurus gelap sayuta. Kakara ku hiukna angin oge. Karasana geus ngaheab kana dada. Tah, kitu mah lalaki Suta. Arya nyorowok. Bari ngagentak ngahadangkeun dampaleungeunna. Tuh. Jurus gelap sayuta ditahan ku gerakan Saptagiri. Ngalambangkeun daya tahan teu teu beda we ti Gunung 7. Akibatna lain deui hebatna. Sutajaya nepi ka mundur sababaraha lengkah. Sedengkeun Arya nepi ka ngagigeg badana. Teu beda we tilang layangan kurang angin. Tapi bari tetep aya di tempatna. Tumerapna ka Sutajaya lain deui ngaranjugna. Mireungeuh nu jadi lawan tetela teu ngageser sanajan ukur sajeungkal. Ku kituna sabrut we manehna ngadiuskeun deui jurusna. Sorana ngahiung leuwih hebat tibatan tadi. Sarta ayeuna mah riket Arya ngajorelat ka luhur. Mata kagetna teh crek dampal suku kencana napak dina pigeuleung Sutajaya anu keur ngadiuskeun jurusna. Bareng jeung eta menengan sakilat naker dampal suku Arya nu beulah katuhu diheumbatkeun. Cedah teu salah deui ngahanca gado. Cadah sia. Sutajaya nyarekan bari badan ngabaleunyeung ka tukang
sedangkan Arya gejrig we nincak di tanah. Kakara kusakitu oge. Ku Sutajaya geus bisa kauji. Kumaha wawasena nu jadi lawan. Ku kituna geus teu kudu mikir di dua kali. Sabrut bae. Manehna naraja ngagunakeun gerakan neumrag jagat. Padana ngalayang saibas dada. Sedengkeun leungeun katuhuna geus manco pikeun ngagempurkeun jurus gelap sayuta. Nu dibantu ku leungeun kenca nu geus ngangkang di luhur pikeun ngagempurkeun tenggelan bobot 1000 nu geus kakoncara kaampuhanana. Mireung gerakan lawan nu dianggapna lain lalawarakeuneun. Arya rikat ngaragrageun badana sarta langsung ngalegot ngagunakeun gerakan orai gibung. Sarta disangkana ku Sutajaya mah Arya teh ngagunakeun gerakan depok. Kakituna ngagentak manehna nojerkeun dampak sukuna ka handap nu maksudna deuk ngajejak sirah. Tapi kanyataanana gerakan dampak suku Sutajaya ngageblos. Da puguh tadi oge Arya mah langsung ngalegot sarta pikeun Arya mah geus teu matak hese. Gempuran dampak suku Sutajaya teh ngagentak dihanca ku tenggelan kepang dina gerakan babad alas. Cedak. Nguncangna pisan beunang digempur. Aduh. Sutajaya nepi ka ngagero bari badana ngakibeg nu satuluyna kejlig kana taneuh. Datangna tetep nyelegedeg tapi sukuna ukurna paksa beulah lantaran nu cikeneh dihanca ku Arya lain deui nyerina. Harita ge terus merengkel. Aya karasana Sutajaya. Nu matak teu perlu deuleu ngahangu nyawa batur teh. Kakara digebug cokor oge geus nyeri. Arya ngagantawang semu-semu ngawaweleh. Ai. Kukeuk sia teh Arya. Saha deuleu nu geus dipateni ku aing teh saha? Sutajaya namalang lantaran saingetna can kungsi maehan. Teu kudu ngalobakeun tatanya Sutajaya. Percuma lantaran moal hirup deui. Ayeuna mah hayo geura sanghareupan deui we diri kaula. Arya tetep teu daek ngabejakeun. Nya bener beurnya. Eta mah jalma edan Arya. Sutajaya ngagantawang sarta tina kubawaning geus teu tahan ngawengku nafsu. Geus teu mikirkeun deui ka nyeri dina sukuna. Manehna rekat nyebrutkeun peureupna ngasupkeun jurus selap sajuta. Kitu ngaran-ngaran lalaki mah Sutajaya. Arya bari ngagentak mapag ku gerakan sapitagiri. Tuh peureub Sutajaya bantrok deui jeung dampal leungeun Arya nu dihadangkeun. Tumerapna ka Sutajaya sakali ieu mah nepi ka mundur. Sedengkeun Arya tetep ngajega dina tempatna. Kuituna geus bisa dipastikeun daya tahan Arya tetela aya di saluhureun nu jadi lawan. Harita oge manehna mah ngan ukur pajengjar kuda-kudana. Tapi tacan oge merenah ngawangun deui kuda-kudana. Sutajaya geus nyambek manten bari langsung ngagempurkeun jurus gunung urug nu datangna but-bet. Teu beda we ti ngaburuna batu-batu ti luhur gunung. Ya sababna nu matak disebutkeun jurus gunung urug oge lantaran datangna geus taya tempo pisan pikeun akis. Nu tumerapna ka Arya ngan ukur bisa jojorelatan. Bogat legot ngepeskeun panarajang lawan ngagunakeun gerakan orai gibung. Bari tempo-tempo manehna males narajang ku tenggelan leungeun kenca nu diwangun minangka buntut orai. Ngan nya eta bogoh Sutajaya oge beunang disebutkeun lain jalma ipis-ipis. Tenggelan-tenggelan Arya saeutik oge sigana teh teu dirasa ieu. Montok ka jujurelatan Arya. Sutajaya nyorowoh. Gerakanana beuki ngangseng. Dong ngelompokan sungut Sutajaya. Arya males namalang. Sarta paparahna mah manehna deuk rikat ngalegot deui. Rokaya gerakan Sutajaya ayeuna mah lain deui hebatna. Manehna ngagentak luncat nyebrutkeun jurus gunung urug
nu dikombinasikeun jeung tenggelan bobot 1000. Nu tumerapna ka Arya sakali mah geus teu bisa ngepeskeun mamalana. Ya, cedak. Tak-takna teu bisa disalamatkeun. Arya teu buru ngagerung sarta gerakanana jadi ngaheungeut. Sabot kitu, perep katuh Sutajaya geus ngadius manten nyusul tepus gempuran jurus gelap sayuta. Cerot! Ngahancak dada. Arya ngagerung beuki tarik sarta badana nepi ka ngabelenyeung ka tukang. Ngarandapan dua gempuran sakaligus mah tumerapna ka Arya jadi kawalahan oge. Karasa ku si Arya. Sutajaya nyorowok, gerat manehna luncat. Nu maksudna dek ngirimkeun panarajang susulan. Sirah Arya nu ngajongkeng, nu bakal jadi sasaran, dek digempur ku Dampasuku. Nu ceuk angkehanana, Arya teh geus moal aya hojahna deui. Tapi kanyataanana, ari Sutajaya nyampeuk, Arya ngakeuntak ka gurinjal, bae langsung ngagempurkeun tenggelan babad alas, dek ngahancap bajeg. Ngan bae Sutajaya cukup awas. Mana rikat narik deui Dampasukuna, nu saterusna ngacorelat ka gigir, sarta Dampasukuna dek dilangsungkeun pikeun ngagempur ke kemplong. Rokaya Arya maningan sakilat naker ngajol ka luhur. Dampasukatuhuna meta ka gigir, teu salah deui. Cedak! Nyayang kana tarang lawan. Aduh, setan sia. Sutajaya nyarekan, bari sirahna ngadangheungak. Sabot kitu, jelik. Arya nincak deui taneuh. Tapi kakaro oge nyeregedeg, Sutajaya geus nyebrutkeun wanten pereupna ngagempurkeun jurus gelap sayuta. Nu tumrapna ka Arya, rikat ngahadang ku gerakan Saptagiri. Tuh! Dua kekuatan diadu. Sarta sakali ieu mah duanana pada tagen. Bareng jeung eta, perep kenca Sutajaya nyebrut di handap, dek nota gulu angen. Arya ngegentak nakiskeun leungeun katuhuna ku tenggelan babat alas. Tapi perep katuh Sutajaya geus disebrutkeun dek ka gempur hulu. Ngan bae Arya rikat ngagilek nyerong ka beulah katuhu, ngarodon jeung gerakan sukatuhu nu ditarik sabeakna ka tukang. Nu ngajadikeun badan manehna ngareundeg. Bareng jeung eta, leun kenca Arya dihembatkeun ka gigir. Cedak! Teu salah deui ngahanca pupingping Sutajaya nu beulah katuhu. Tapi sabot kitu, Sutajaya ngakeuntak ngahembatkeun leungeunna. Bobot 1000 dek ngahanca sirah. Ngan bae eleh rikat ku gerakan Arya ngalegot ke belah kenca, bari langsung nejehkeun Dampasukatuhuna ka gigir. Cedak! Teu salah deui. Nyayang kana kekemplong. Aduh! Sutajaya ngagero, bari badana nyangeyeng ka belah kenca. Geus kitu kilok Arya nyerong ka belah katuhu, nu maksudna dek terus ngagempurkeun pereupna. Ngan bae Sutajaya masih keneh bisa ngawasa dirina. Ngagentak manehna oge ngagilek ka belah katuhu. Ngabarengan gerakan Dampasu kencana dijejegkeun ka hareup. Lantaran datangna ku teu disangka-sangka tea, turug-turug leungeun Arya duanana sasatna geus manco di luhur pikeun ngagempurkeun jurusna. Akhirna cedak! Dampasuku Sutajaya geus teu bisa disingkahan deui, ngahanca sasaran. Arya ngahanyu katunjel hulu angeunna, bari badana kontan ngajaregjeg ka tukang, meh-mehan ti jengkang. Teu terus ngagebru soteh, lantaran manehna ngagentak narik sukatuhuna ka tukang, pikeun ngajaga kasaimbangan badana. Kasempetan hade pikeun Sutajaya. Rikat manehna nyusul tepus ku gempuran jurus gelap sayuta. Tapi sakali ieu mah saeutik ge Arya teu ngageser tina tempatna. Ngagentak manehna mapag ku gerakan rawerantas. Nyaeta tenggelan kedet nu ngandung bobot ratusan kati. Cedak! Pikiran Sutajaya dihanca satakerna. Nu ngajadikeun gempuran jurus gelap sayuta gagal sama sakali. Bareng jeung perep katuhuna, Arya sakilat naker ngadiuskeun ka hareup deuk nembrag dada. Tapi Sutajaya masih keneh kaburu ngajorelat ka belah kenca. Rokaya Dampasuku Arya nu beulah katuhu kalawan sakilat naker ditejehkeun ka gigir.
Nu tumrapna ka Sutajaya kapaksa kudu terus ngajauh ka tukang. Tapi Arya saeutik oge teu mere kasempetan. Magentak manehna ngagilek nyerong ka belah katuhu, langsung ngang sorot ngagunakeun jalan jero nu dibarengan ku gempuran pereupna. Nu tumrapna ka Sutajaya. Magentak ngarempot bari ngareundeuk. Ngan bae Arya rikat nunjelkeun tuurna pikeun ngapeset dada lawan. Nu dibarengan ku ngaheatna tenggelan rawe rantas deuk ngagebug hulu. Sutajaya ngaranjung. Jelas manehna moal bisa nakis dua gempuran lawan anu datangna sakaligus bebarengan. Ku kituna magentak manehna luncat ka tukang. Rokaya gerakan suku Arya nu cek keneh ditunjalkeun sakilat taker ditojerkeun ka hareup. Cedak teu salah deui. Dampal sukuna bantrok jeung beuteung Sutajaya. Akhirna ngagerung. Bari badana ngajareg ka tukang. Sawat kitu ngagentak Arya nyusul tepus. Ku jalan ngangsrodkeun sukatuhuna ka hareup ngagunakeun jalan jero. Tapi Sutajaya rikat ngaragrageun badana ngagunakeun gerakan depok. Orokaya Arya cukup cingceung. Manehna ngagentak ngajorelat ka luhur. Bari langsung ngajejekeun dampal sukuna. Geus teu bisa disingkahan deui. Lantaran perhatian Sutajaya harita teh keur dipuseurkeun pikeun mapag panarajang lawan ku gempuran dampal sukuna. Nu akhirna ngacedak bae sirah Sutajaya beunang dihancak satakerna ku gempuran dampal suku Arya. Manehna ngagerung deui bari badana kontan ti kustruk tarangna pisan nu pangheulana ngageduk kana taneuh. Hayo geurah hudang deui Sutajaya. Nanaonan teteh? Keur nyungkuran cacing. Arya ngahehe. Pok-pokanana matak nambah-nambah ngagedur amarah anu jadi lawan. Aduh, montong bakal ngeunah seuris ya. Sutajaya bari ngagentak kagurinjal hudang. Memang teu salah. Amarahna beuki ngabebela. Ebreh dina sorot panona ngagebur hurung matak paur. Nu dibarengan ku huntuna kakerot teu beda we ti beurit keur ngegetan bilik. Saha udah teu seuri atuh Sutajaya. Neuleuh jelema kalakuan siga begu. Arya terus-terusan ngahehe. Setan sia. Sugan hayang modar sia teh ha. Sutajaya amarahna beuki rongkah. Sarta tanta parah deui. Belesat bae manehna miheulaan narajang ngagunakeun gerakan neumrang jagat. Nu baheula oge can kabayar Sutajaya. Arya nyorowok berjureat manehna ka luhur ngaliwatan badan Sutajaya. Nu harita keur ngalayang sahibas dada. Sarta maksudna mah sirah Sutajaya teh deuk dijejak. Rokaya gerakan leungeun Sutajaya leuwih rikat. Geus bisa ngaguriwel kana cecekolan Arya. Det dicentok ka handap. Teu ngalobakeun di pamola. Badan Arya nyorosod ka handap. Anu saterusna ngagedebut satakerna. Sabot kitu. Jring. Sutajaya nincak deui taneuh. Sedengkeun Arya kakara ngagurinjal deuk hudang. Demikian tempo jorelat we. Sutajaya luncat. Heat. Cedak. Sirah Arya digempur ku dampal suku. Arya ngagerung. Bari badana ngarempeyak. Jring. Sutajaya katukangan Arya. Sarta langsung ngahembatkeun dampal sukuna. Cekuk. Bobokong Arya dihakan ku gempuran dampal suku. Arya ngagerung deui. Juralit. Badana nepi kajung-kajung palik aseupan. Tapi sanajan kitu oge, daya tahanna mah masih keneh gembleng. Harita oge ngagentak manehna ngagurinjal deui hudang. Orokaya gerakan Sutajaya saeutik oge teu mere kasempetan pikeun nyeunghap. Sakilat nakar manehna geus nyeureudeg nyampeuk ngabarengan gempuran peureupna. Nu tumrapna ka Arya nu memang tacan sayaga bener-bener. Manehna ngan ukur bisa ngareundeuk nyumputkeun sirahna. Geus gitu, jerelat.
ka katuhun Sutajaya bari nyamberkeun leun katuhuna ngagunakeun jurus pancatunggal. Panca 5 tunggal hiji. Hartina keur disebutkeun nama ramo-ramona member 5 anana. Tapi nu bakal ngagabres nama kana sasaran ngan ukur hiji nyaeta curugna. Sutajaya cukup ringeus yen genggerongna diancam gempuran lawan. Begituna ngagentak manehna ngarempod. Geus kitu kilek manehna nyerong ka beulah katuhu. Ngabarengan gerakan sukatuhuna ditarik ka tukang. Heung. Tenggelan bobot 1000 deuk dipake ngahancap gelang. Bareng jeung eta kalawan cepat naker. Sutajaya ngempurkeun pereup kencana deuk ngahancap careham. Tapi Arya teu ereh kesit. Sret. Leungeun katuhuna ditarik deui. Bareng jeung gerakan sukatuhu ditarik ka tukang. Jadi sajajar jeung sukencana. Geus kitu. Heat. Cedak. Leun kenca Sutajaya ditakis ku leungeun kenca. Bareng jeung eta, hiu cerot. Perep katuhu Arya geus teu bisa disingkahan deui. Ngabentur careham Sutajaya nu beulah kenca. Sutajaya ngagerung, bari sirahna ngalengak. Tapi sanajan kitu, Sutajaya masih kana bisa hojah. Sret, sukatuhuna ditarik ka tukang, ngawangun kuda-kuda pancu. Heat. Tenggelan bobot 1000 dihembatkeun deuk ngahanca sirah. Nu tumrapna ka Arya ngagentak ngareundeuk bari langsung ngajorelat ka beulah kenca. Sedengkeun leungeun katuhuna sakilat naker disamberkeun ngagempur jurus pancatunggal. Sarta sakali ieu mah teu mencog tina sasaran. Heat tres. Genggerong Sutajaya geus teu bisa disalametkeun deui. Sanajan bener nobrosna teu ngagbelebes. Tapi geus cukup pikeun Sutajaya nepi ka ngoceak. Sorana les-lesan bari badana ngagedebut namru nu saterusna gegerungan. Utang pati bayar pati Sutajaya. Arya bari ngateuyeub nyampeurkeun. Tekadna geus buleud. Sutajaya deuk terus disampurnakeun. Sakumaha talatah nu jadi pamana. Tapi tekad Arya kitu teh teu gampang-gampang bisa kalaksanakeun. Lantaran harita keneh aya nu tingrong heap tiluan. Nu tayarian ti Widarba, Madrawi jeung Daroji. Pangna daratang kadinya di jurung laku ku Bahladuni pikeun nempo Sutajaya. Dumeh manehna terus ngampleng. Ari breh teh katempo Sutajaya kakarapisan ngagedebut. Kugituna teu ngalobakeun di pamolah. Sabrut bae. Tiluanana nyampeuk ka Arya. Bari surut seret maresat bedogna. Langsung tingkolebat disabetkeun ka Arya. Ih. Teu perlu pipilueun baraya. Urusan kaula pribadi jeung Sutajaya ieu mah. Arya nyorowok. Bari jelang we manehna luncat ka tukang. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga nenggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang, teudeun di Handeuleum sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Hatur nuhun, hapunten. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.